Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Nyaon teu sih hikmahna puasa sehingga bagus jasa. Emang kumaha kitu hikmahna? Cek Kangjeng Nabi hikmahna Laparan beuteung, hauskeun hati, leuleuskeun awak, niscaya lanazara qalbuka ila Allah. Niscaya hate maneh bakal neuleuh ka Allah. Ambuh. Laparkeun beuteung urang, hauskeun hati urang ka Gusti Allah. kok bisa kos gitu sih? Sebab tina ngalaparkeun beuteung, ngaleuleskeun awak, Didinya bakal aya katoharohan ruh, bakal aya kasofaul qulub. mantak Imam Syafi'i ngadu Allahumma mnun alaina bi safail qulub wa hablana sahihal muamalah fi dunya. Nah eta teh sofail qulub, bening hati, bersih hati. Moal bisa bagi jelema nu deuk hayang nyaho jati diri Tanpa puasa moal beunang. puasa Kelehkeun beuteung urang tina kadaharan, ngajauhan watak hewan-hewan. Leleskeun awak urang ku sebab urang lapar awak jadi leles. seakan-akan urang keur menyiksa awak urang. Siksa awak urang ku urang, beuteung laparan ku urang, Kemudian hate horenganan jadi bersih. teu karasa ku urang teh hate teh jadi bersih aneh, Ruh jadi suci. taharatir ruh wa safail qulub, nazara qalbuk ila Allah. Ya Allah, Hate bakal neuleuh ka Allah. Wa antasumu khairul lakum. Puasa leuwih bagus ka aranjeun kabeh in kuntum ta'lamun mun maneh nyaho. sebab naon? Dina ayat nu itu nage la'allakum tattaqun. Menawa Anjeun takwa. Artina kunaon? Puasa eta supaya jadi takwa. Takwa teh naon? Nganyahokeun diri urang bahwa diri urang hamba sieun ka Allah. Maka urang nuturkeun aturan Allah. bakal akur puasa manu sugih jeung nu susah. Nu sugih puasa mah teu dahar teu nginum teu jima, nu susah ge teu dahar teu nginum teu jima. Sugan aya perbedaan, jang nu susah mah ti isuk-isuk ti subuh datang ka magrib, jang nu sugih mah salantaran loba duit datang ka lohor bae jang teu. Akur. Wa antasubu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Akur bae nu sugih jeung nu susah. Nomor kahiji. Nomor kedua, bakal nimbulkeun talattuf wa tarahum. Sebab naon? Hate geus bening. Ketika urang sapoe dua poe ngarasakeun lapar, awak leles, hate beuki caang, roh beuki bersih, neuleuh urang ka jelema nu susah. Bari mikir horenganan lapar teh kos kieu, mana teuing batur anu terus-terusan lapar. Timbul talattuf tarahum, hayang mere. Nu matak jelema nu boga di bulan puasa mah saplit-plitan nu sugih tetep bae, saplit-plitan nu boga tetep bae aya merena. Aya bae merena di bulan puasa mah. Sebab naon? Hatena keur diurus ku Allah. Cak Kangjeng Nabi wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Lamun tadi menyaritakeun ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam, hukum puasa turun ayat eta teh taun kadua hijrah. Sabada Kangjeng Nabi hijrah ti Mekkah ka Madinah taun kahiji macan aya puasa. Taun kadua turun ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Jadi diinstruksikan puasa tahun kedua. Sementara Kangjeng Nabi di Madinah 10 tahun. Kangjeng Nabi 10 tahun cokot tahun teu puasa 9 tahun. Jadi Kangjeng Nabi puasa 9 tahun. Kuluhan nawakis kabeh 29. Hanya 1 nu 30 poe. Kangjeng Nabi puasa teh 29 hanya sakali nu 30 poe. Pikih. Cerita anak
ketika turun ayat wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Puasa aranjeun kabeh leuwih bagus ka aranjeun geh lamun nyaho. Berarti kan berbicara hikmah. Lamun tadi berbicara hukum kaparduanana, lamun carita kaparduan berarti hukum. Tidinya aya syarat jeung aya rukunna. Nah, diijmakeunlah ku ulama. Ditinjau tina ayat, kemudian ucapan Kangjeng Nabi, jadilah sebuah ketentuan hukum. Ialah fikih, wajiblah puasa, syarat sekian, rukunna sekian, pembatalanana sekian. Ialah hukum. Tina hiji ayat, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Hese urang mah lantaran urang mah teu nyaho asal usulna. Asbab wurudna teu nyaho, asbab nuzulna teu nyaho. Kemudian jadikeun syarat jeung rukunna go hese lain lalagan. Kudu dibongkar melalui usul fikih. Nah, tarima asak bae geus urang mah ijma ulama. Mantek lamun Muhammadiyah teu makekeun ka ulama, boloon. Bohong deui nya. Dek dang tibaan atuh jam maca Quran ge hese. Maca hadis lagi atuh hese. Nya lagi sebenarnya mah hate leutik mah percaya ieu enggak embung ngomongkeun gengsi ka NU. Sakitu doang. Gas antepkeun atuh nyana-nyana aja sarua puasana maka Allah. Urang-urangan urang menggeunaheun geus aya anu mangrangkumkeun Imam kitu Syafi'i. Ah embung make Syafi'i lah. Hayang make Hambali bae sebab urang boga tatangga Haji Hambali atuh mangga. Sing hade bebesi salah ke Hambali eta deui. Atek mana Hanafi bae hegae dek make Maliki mah eta mah. Pokona mah mazhab anu opat mah mudawan. Silakeun tamang geus. Baik dek make nu mana-mana ge. Acenah urang mah dek pindah-pindah bae. Kumaha pindah-pindah teh? Poe ieu puasa teh dek make Syafi'i, isuk make Hambali. Engke poe ka opat make Maliki, poe ka lima mah poe ka katilu make Maliki, ka opat make Hanafi. Balik deui ka Syafi'i atuh mangga bae. Becus mah. Aduh apa eta Habib Said Maliki mekan nu mantang disebut Said Maliki. Eta teh nyana teh mazhab Maliki nu dipake ku nyana nama lain Maliki bae. Nyana kadang-kadang sataun make Syafi'i, kadang-kadang sataun make Hambali, kadang-kadang make kitu Hanafi, kadang make karak Maliki. Eta teh kumaherna dina mazhab. Maher dina mazhab. Urang mah urang ye, urang hebat. Urang mah teguh dina Syafi'i bae. Wajan kuku mah Syafi'i bae urang. Geus kapepet-pepet ka karak. Geus kapepet ka karak urang. Neangan. Hebat. Sebenarnya ieu nu paling hebat bah. Nu koski nu paling hebat mantak diakui dunia ge. Urang Mesir ge urang Mesir. Anu manehanana hebat jasa ilmuna ka urang Indonesia mah. Oh, tak. Angkat topi ka urang Indonesia mah sebab terus bae Syafi'i. Pajar pinter horeng nyahonangan eta etana. Ya Allah ya Rabbi. Urang mah kuari dek munggah haji beda munggah haji bingung. Lantaran naon ieu kumaha toapna? Lantaran ieu batal deui aya teu jadi toap teh. Lantaran toap kemudian batal lah. Teu kudu boga wudu lah cek jalan geus terus bae. Masa kitu sih? Sedangkan syarat toap kan kudu boga wudu. Ieu geus teu boga wudu ja batal deui kan neuk mempertahankeun sampai jamal bisa batal deui kajen kumaha ge. Gampang kos kitu mah. Urang taklid ka mazhab Maliki. Hesena. Taklidna tira, sapake taklidna teh kuduna wudu jeung toapna. Toap jeung wuduna berarti sebab eta ta'alluq wudu jeung kitu kana toap. Kos kitu mah hese cenah. Sia mah dibere babari ge hese keneh bae yo. Geus kieu tuh wuduna wudu Syafi'i nu bodoh mah. Engke toapna toap Maliki, jang nu bodoh masalah. Jang nu bodoh mah dikitukeun ge hese keneh bae. Aing ngacenah kumaha aing da kumaha siapa ya tuh geus. Kumaha siapa nu bodoh mah geus lah. Lah cenah pangeran mah tuh geus ngahampura bae ka aing mah geus. Aing kudaekna ge ka Mekah geus pohara sakeuna geus. Wah moal ngadengekeun kiai ngeribet jagena teh. Atuh oh masalah. Tama kos jelema anu ieu teh anu kompetisi. Gara-gara calon lurah
kemudian terepeh nu ieu menang nu ieu eleh akhirna nu elehnya masjid ibah heula mah carita akhirna ieu masjid kan deukeut tah oh atuh kan dirinya make promosi woi dulur maningan ke masjid ieu anyar cek ngeunaheun dipakena ge al jadid ladid walau kal hamid pan kitu amat tah ieu ngeunah ieu ge sarua dulur ulah sok ngahajakeun ka nu anyar geus bogo masjid urang mah heubeul kompetisinya na masyarakat supaya nu cak ieu ka ieu cak ieu ka dieu cak ieu terus we betul we maningan ka nu ieu cenah di dieu mah aya tahriman woi ngeunaheun di dieu ge aya sholawatan woi kompetisi ujung-ujungna kieu dulur ngeunaheun geus salat di dieu mah geus teu kudu wudu ngeunaheun jangan tolol teh jelema ya pokoknya sholat kan itu mah kudu wudu bae di dia mah teu wudu ge jadi bae cek teh ngasih anyar mah geus nu narimana mah pangeran ieu geus asal asup sholat beres atuh pinuh di dieu satu jelema barodo atuh asal datang kadinya sholat teu kudu wudu nyampe ke deui masyarakat dulur di masjid anyar mah asal sholat bae teu kudu wudu ngeunaheun cek pada eta hese tah kos kitu tah nisbat dinu bodoh mah ieu ge kitu toh padahal mah gampang kurang wudu kuarieu nih taklid ke mazhab maliki kurang belajar wudu maliki sarua wudu mah jeung wudu sapengan pedah beda nah nya nama ieu doang urang mah ngusap sirah ai nya nama dikumbah nu mantak nya nama kumbah ge kitu dan zet tak adi kana sirahna beres jadi geus kadituna toab amprok antal jeung awewe teu batal mazhab maliki mazhab hanafi nyan hanafi nya nama antal jeung awewe teu batal eta kula waktu kamari ngainstruksikeun ka jamaah maliki wabeh maliki atuh ngahaja haji pen di masalah awewe teu batal masalah awewe teu batal terus sia mah oplok atuh teu batal ge ulah dikitu-kitu teu bareres anak buah teh teu bareres kabeh ge Masya Allah. Nah, orang lamun bisa manggis tuh bingung. Nah, ulah ke talpek. Ulah talpek teh kumaha? Nah, pembatalan anak kan keluar ai hitut mah kabeh ge Hanafi, bari kabeh batal, ngising batal. Ulah kieu. Geus aing mah pas hitut. Hitut. Aja sia batal henteu. Cak sante, cak Hanafi hitut batal cak sia. Sia mah Hanafi orang lembur sia meureun. Itu batal kabeh. Lamun kaluar getih tah cak Syafi'i teu batal cak Maliki batal urang taklid ka mazhab Maliki terus kuntu urang kaluar getih atawa mimisan atawa titajong kan kaluar getih batal lah cak Maliki dah ketika urang kaluar getih batal pernah nyana tetep sia batal tah kaluar getih aing balik deui lah ka Syafi'i atuh mikir batal sia batal-batal talpek karena tadi ti Syafi'i ka Maliki ti Maliki barang kaluar getih ka Syafi'i deui engke di akhirat cak Syafi'i teu sia lain mazhab aing sia lantaran sia geus kaluar ti aing ka Maliki sia cak Maliki lain sia ge cak batal aing sia kurang balik deui ka Syafi'i ya kudu kumaha di malaikat seret nerakakeun talpek eta teu beunang mah kitu mah di hiji pagawean talpek nah ieu mah keur carita urang lamun nyaho mazhab ngeunaheun deuk Syafi'i bae Maliki justru ikhtilaful ummah rahmatul bedana ulama perbedaan ulama jadi rahmat lain jadi pacekcokan ku hari di urang mah perbedaan teh jadi pacekcokan kunaon eta lantaran ego asa aing bae kabeh ge ulah asa aing hormatilah ikhtilaf cak Gustur teh mah perbedaan itu harus kita hormati sebab dia punya dasar. Berarti kita harus menghormati dasar dia sebagaimana dia menghormati dasar kita. Masalah. Pacekcok teh ngan di urang mah jadi masalah. Sebab naon? Aya ke Fir'aunan pan urang mah. Mana ke Fir'aunana? Kunaon sia teu nurut ka aing eta Fir'aunna. Dia urang mah ngaji teh lain kita nurut ka urang Allah. Geus sakitu. Ketika teu nurut ka urang mangga. Kadanan cara wali embung wauh jeung murid beusi naon beusi mere urang mah lain wauhan murid abeh mere panblon eta sabalikna wali urang mah bantak jara rawuh jasa urang mah jeung Allah nah wa antasumu khairul lakum wasa maraneh kabeh leuwih bagus ka maraneh kabeh in kuntum ta'lamun mun maneh nyaho berarti berbicara hikmah
nyaon teu sih hikmahna puasa sehingga bagus jasa. Emang kumaha kitu hikmahna? Cek Kangjeng Nabi hikmahna Laparan beteung, hauskeun hati, leuleuskeun awak, niscaya lanazara qalbuka ila Allah. Niscaya hate maneh bakal neuleuh ka Allah. Ambuh. Laparkeun beteung urang, hauskeun hati urang ka Gusti Allah. Kok bisa kos gitu sih? Sebab dina ngalaparkeun beteung, ngaleuleskeun awak, didinya bakal aya katoharohan ruh, bakal aya kasofaul qulub. Mantak Imam Syafi'i ngadu Allahumma mnun alaina bi sofail qulub wa hab lana sahihal muamalah fi dunya. Nah eta teh sofail qulub, bening hati, bersih hati. Moal bisa bagi jelema nu deuk hayang nyaho jati diri tanpa puasa moal beunang. Puasa Kelehkeun beteung urang tina kadaharan, ngajauhan watak hewan-hewan. Leleskeun awak urang ku sebab urang lapar awak jadi leles. Seakan-akan urang keur menyiksa awak urang. Siksa awak urang ku urang, beteung laparan ku urang, kemudian hate horenganan jadi bersih. teu karasa ku urang teh hate teh jadi bersih aneh, ruh jadi suci. Taharatir ruh wa safail qulub, nazara qalbuk ila Allah. Ya Allah, Hate bakal neuleuh ka Allah. wa antasumu khairul lakum. Puasa leuwih bagus ka aranjeun kabeh in kuntum talamun mun maneh nyaho. Sebab naon? Dina ayat nu itu nage la'allakum tattaqun, menawa anjeun takwa. Artina kunaon? Puasa eta supaya jadi takwa. Takwa teh naon? Nganyahokeun diri urang bahwa diri urang hamba sieun ka Allah. Maka urang nuturkeun aturan Allah. Bakal akur puasa manu sugih jeung nu susah. Nu sugih puasa mah teu dahar teu nginum teu jima, nu susah ge teu dahar teu nginum teu jima. Sugan aya perbedaan, jang nu susah mah ti isuk-isuk ti subuh datang ka magrib, jang nu sugih mah salantaran loba duit datang ka lohor bae jang teu. Akur. Wa anta subuh khairul lakum in kuntum ta'lamun. Akur bae nu sugih jeung nu susah. Nomor kahiji. Nomor kedua, bakal nimbulkeun talattuf wa tarahum. Sebab naon? Hate geus bening. Ketika urang sapoe dua poe ngarasakeun lapar, awak leuleus, hate beuki caang, roh beuki bersih, neuleuh urang ka jelema nu susah. Bari mikir horenganan lapar teh kos kieu, mana teuing batur anu terus-terusan lapar, timbul talattuf wa tarahum, hayang mere. Nu matak jelema nu boga di bulan puasa mah saplit-plit dan nu sugih tetep bae, saplit-plit dan nu boga tetep bae aya merena. Aya bae merena di bulan puasa mah. Sebab naon? Hatena keur diurus ku Allah. Teh beteungna ku urang di laparan, awak leuleus, mulai hate nyai-nyaian neuleuh ka Allah. Adapun neuleuhna ka Allah nisbi, kumaha kekuatan diri urang. Urang lamun ditanya, siapa puasa? Puasa. Dahar atuh embung, kurang sieun. Sieun ka sa? Ka Allah, besi disiksa ku Allah. Eta kan keur neuleuh ka Allah melalui syariat. Jelema ngalempre, bae sia kos teu boga duit bae, atuh dahar embung aing. Atuh dahar bae duit aya naon aya beulieun loba. Teu aya aing mah teu kajenkeun, teu berarti duit di bulan Ramadan mah. Kunaon emang? Sieun ka Allah. Eta qalbuna beunta. Teu nu sugih teu nu susah. Kumaha? Sia kunaon lapar. Non kitu ngaranna nyang heui bae. Lapar. Emang kunaon puasa? Atuh meuli bae teu boga duit pantes atuh sia mah. Teu boga duit ieu. Nu teu boga duit tetep bae. Berarti di dieu aya naon ieu? Aya nimbulkeun kaistimewaan jiwa urang sehingga urang tertata rapih. Jam kurang dideleukeun bae. Deuleu uluh kakarak jam 4 2 jam deui. Geus dihitungan bae. Neuleuh deui jam 5 sajam deui. Waduh, setengah jam di gelas geus dikiekeun bae gelas.
Sia nanon setengah jam deui di Amban. Nah, aing Amban mah geus seger segena. Suara jasa. Eta teh lain lalagata. Jadi urang teh dididik, disiplin, nusugi, nususah, tersiplin ku ayana bulan puasa. Wa antasumu khairul lakum. In kuntum ta'lamun mun maneh nyaho. Sehingga orang terdidik, tersiplin, nusugi, nususah tetep bae bareng bae bukaan. Masyaallah karim. Nu paling istimewa la'allakum takun. Ieu teh nimbulkeun pengabdian nu sejati ka Gusti Allah. Mentek didinya terbagi engke bakalna puasa. Hiji aya puasa awam. Puasa awam teh hartina puasa sakumaha tadi. Berang teu dahar teu nginum teu jima sakikituna bae. Adapun nu lain mah teu milu puasa. Mata teu milu puasa. Celik teu milu puasa. Malah mah makin bulan puasa makin dicocokan nu make ka dieu teh tah. Naon ngaranna? Tuh ban sia mah nyaho je bogapan. Jeung osok mata didelekeun bae ka televisi celi di pinuhan. Jadi nu puasa teh ngan sakadar beuteung teu dahar teu nginum. Zakar parji teu diima ngan sakitu doang puasa awam. Ieu mah nu kos kieu mah yeuh disangsikeun asup ka sorgana. Sebab ieu mah puasa teh pupuasaan. Can ka asup puasa nu kos kieu. Masya Allah. Okos nu munggah haji lolobana macan jara di haji. Sebab urang munggah haji teh ngan sakadar deuk neuleuh Baitullah doang, muteran Baitullah. Henteu nyahoeun makna daripada Baitullah. Baitullah teh di dinya teh bait Allah, rumah Allah. Urang teh kerja di tamu Allah. Lamun urang sakadar neuleuh Baitullah doang berarti ieu haji zahir. Ketika urang boga rasa ieu teh ima Allah, batin urang kapanggih jeung Allah, maka sikap urang bakal pinuh ku adab. Ditatalah urang di hareupeun Baitullah kira kudu kumaha sebab keur di hareupeun Allah lain aja sosotingan. Beuh toap di soting kotrek. Datang ka imah tuh bapak lagi soting. Toap apa tuh lihat tuh. Beuh bohara ngarendeng jeung urang Pakistan. Ada kan mending mun lalaki awewe deh. Tinggal anak mah bae bapak pembina amat bapak ini. Masa top sama awal orang lain? Iya bapak hebat ini. Ini jangan mah kur top kekikian. Wah kayaknya bapak mah gila kali di sono. Maknana Baitullah berarti didinya aya Allah. Batin urang teh kapanggih lajeng Allah. Lamun urang kapanggih jeung Allah penuh ku tadarru urang, adab dipetakeun. Ketika urang berangkat ke Arafah, di Arafah teh urang teh keur ditongton ku malaikat. Allah ngerahkeun seluruh malaikat nongton ka jelema nu keur wukuf di padang Arafah. Deukeun coba hamba-hamba aing cak Allah. Aing nu sangat deukeun. Urang keur ditongton ku Allah, ditongton ku malaikat. Kumaha perasaan urang ketika urang di hareupan ku Allah. Lain zahir, batin urang teh keur jeung Allah. Kitu keneh ketika urang di Muzdalifah. Di Muzdalifah teh mulung batu. Urang teh seakan-akan deuk ngalempar setan secara zahir nurutan Kangjeng Nabi Ibrahim alaihissalam. Padahal keur miceunan zahir, keur miceunan nafsu-nafsu urang, miceunan dosa-dosa urang. Satu batu piceun ku urang, nafsu urang. Laum piceun bismillah Allahu akbar. Hawa piceun bismillahi Allahu akbar. Terapkeun zahir kana batin. Urang wudu ge lamun wudu zahir bae mah kieu-kieu bae. Tapi lamun dibarengan ku batin, zahir urang wudu, batin urang wudu. Zahir urang kekemu, batin urang kekemu.
Zohir urang teh ka irung, batin urang ka irung. Zohir urang ka beungeut, batin urang ka beungeut. Zohir urang ka leungeut. Jadi ketika urang beres wudu, zohiron wa batinan, engkena bakal sieup ka deuleuna. Itu kene salat zohir kos urang, salat batin nu mantak tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat eta nyegah tina fahsya jeung munkar. Tapi kuari mah kan salat fahsya jeung munkarna henteu kacegah, berarti can salat. Encan sholat lamun ki haji sholat tapi ngeridit kene encan sholat hakikat nama sebab tetanha ani fahsya wal munkar. Namun ki haji sholat tapi masih kene ngagunakeun duit bank encan sholat kajen kukumaha ge sebab bunyana bener-bener sholat tanha anil fahsya wal munkar. Dan selanjutnya ialah urang kakarak datang ka zohir sehingga dibuktieuna kuari boro-boro pamarentah urang ge kos kieu keneh. Ndek iraha urang datang ka paeh teu ngurusan batin. Terus-terusan urang mah ngurusan nini bengking bae teh tadi teh. Silaturahmi ngudag nini dagang ngudag nini ngameteran sawah ngameteran nini ngaji urang mah hayang kapanggih jeung nini atuh seserian nini nyagincuna gede jasa. Ngacai deui ta nini-ninina. Ya Allah ya Rabbi horenganan urang lamun dibuktikeun kos komo Kangjeng Nabi mah lewat neuleuh bangke embe. Cek Kangjeng Nabi naon eta bangke embe nu bogana resepen teu kabage iya tuh teu urang mun dibere daek teu hayang dunia eta kos bangke embe nu bogana ge mbueun teh ka bangke. Urang kuari lamun ngudag-ngudag dunia berarti urang ngudag-ngudag bangke. Urang lamun teu dikitu-kitu moal jadi noreko. Udah mau noriko teh boh justru hayang dunia kabeja ku batur torikot boh murid dikumpulkeun sia nu sugihnya ye ayeuna sumbang atuh mama ieu insyaallah yen tarekat teh parugu kuari mah tarekat teh miceunan dunia nafsu jeung setan endahan ngagugulung nafsu jeung setan. Nah iyalah nu mantak urang batin wa antasumu khairul lakum in kuntum lamun mun manehnya bahwa puasa eta leuwih bagus lantaran naon lantaran puasa teh endek nempokeun batin urang ka Gusti Allah. Nu mantak Syekh Junaidil Baghdadi neangan guru datang ka ieu lain plek aya kapanggih guruna wah ieu barang kunyana ditaliti teu buka-buka puasana terus bae geus 20 tahun teu buka-buka puasa. Buka teh ngan sakadar lebaran tasrek cek Imam Junaidil Baghdadi ieu nu kaing kudu diguruan mah nyana asup ka dinya ngaguru. Terima biasa norekat. Beres tamat tidinya hayang puas boga guru. Neangan deui guru torekat teu kapanggih aya jelema masyhur jasa saat eta pohara jasa muridna ge ribuan kamasuranana pohara jeung kacaritakeun ku batur teh jana teh ahli Allah diintip kunyana teu pernah puasa dahar bae. Bingung cek Syekh Junaid teh berarti can usul ilallah nyana ketika nyana ngaguru di nu pertama kakarak nyana boga hati-hati doang ihtiyat geus rada nyai-nyayan ngan encan usul. Begitu kapanggih jeung guru nu kadua. Endek ka gurunya na tapi ieu mah guru tilok puasa. Isuk-isuk ngawudu. Berang setik dahar. Sore dahar deui. Aya makan malam sagala. Cek Syekh Junaid ai masurna mah pohara, muridna ribuan. Tapi kok teu pernah puasa. Ieu aneh cek. Jadi ulah ieu ngaguru kanyana. Sedengkeun hayang ieu teh batin teh hayang usul ilallah. Geus ngaguru dinu pertama. Tapi can aya kapuasan, ieu manggih guru ku kabehan dituduhkeun ka dieu tapi ieu teu puasa-puasa. Karek datang assalamualaikum. Ulah sok mang cek guruna. Ulah neuleuh daharna. Turutan mama daharna ku sia. Nya geus kaget. Urusan puasa mah gampang jaknya na. Ya orai ge loba nu puasa. Hewan-hewan ge loba nu puasa. Jahat. Geus. Mun endek berangkat ka Allah, dek berangkat tayang usul ilallah,
Ayo ku guru di dia teu kudu puasa jeung mama mah dahar bae cek dia pan kiamat cek kira teu jadilah geus jahat teh encan ge ngomong aya teh jadi mah geus indit ih pada kanyahoan bae aing moal geus indit teh kudu mah moal maksakeun balik deui ka ditu kadu sok puasa emang di jero hatena deuk balik deui kana puasa balik deui nya kana puasa ka ditu teh nya di jalan ge geus puyeng we nya ji pan tapi pan nya nyahueun bae nya cek nya ieu aing deuk balik deui nyahueun cek nya nah ieu si kumaha mang aing mang balik deui datang da kana puasa bae datang ka ditu pan teu jadi atuh guguruna ka ditu deui balik deui cak gurun sok puasa teh ulah ka dieu ayo ka balik deui ka ditu sebab siama wusulna bakal di ditu lain di dieu ulah di dieu siama ngan nurutan puasana doang ibadah nu lain mah teu diturutan je aing ka ditu dicarekan ka dieu dicarekan wah jakena ieu teu beres si kos ge ayo ka ditu lanjut ulah di dieu siama ngan saukur nurutan puasana doang lain ka Allah siama nurutan teh ka makhluk teu jadi tah mah kos kitu mah ibadah Allah nyana geus terngiang-ngiang Syekh Junaid balik deui ka ditu ka kiai anu sok dahar bae teh datang ka hareup datang ka jeung geus kieu bae kiaina ayo sia geura ka dieu ayo sia geura ka dieu balik ka ditu sia puasa bae geus sia aduh cenah ieu teu beres sih urusan ieu langsung ada sujud da hampura bawa ieu neuk dihideung neuk dibeureum ku mama mah bae pokona kula mah neuk ku guru bae kageus ka mama di dieu mah dahar bae kajeun nah sebodoh alah lamun geus kos kitu kudu pasrah neuk kumaha pokona mah neuk dahar teh neuk nginum bae hayu bae sebab usul ka Allah mah lain ku puasa lain ku dahar usul ka Allah mah ku safail qulub bersih hate dahar bae ge ai bersih hate mah usul ilallah puasa bae ge ai hayang sugih mah moal usul ilallah puasa bae ge aya hayang berkaromah mah moal usul ilallah puasa bae ge hayang dihebat-hebat ku batur bejakeun aing mah puasa bae kitu moal usul ilallah salah sia ibadah kos kitu geus ku mama bae cekeuna kula mah dar dahar ngana musdahar nambah aduh mama kede nama mah jarak wali we seueuh kede nusu ya udah geus dahar ke pondok sore-sore dahar dah nya dahar wae aing irah dididikna cek ieu dahar terus-terusan turun dahar dipanggil dahar terus sore dipanggil dahar sore bang dahar kabelah dina terus dididik jadi puasa jeung dahar bakal akur lamun bening hate ngan metode doang bahwa lamun urang lapar ieu hate jadi bersih aya jelema nu kudu bersih hatena seubeuh bae sebab manusia diciptakan ku Gusti Allah beda-beda karakter aya nu mun lapar perem eleh careuh aya nya nama lamun seubeuh perem bae sabalikna aya nu mun seubeuh buringas aya lamun lapar buringas geus kumaha karakterna mama murid mama teu kabehna dahar tuh nu itu mah titah puasa bae tuh nu itu mah malah mah aya 40 poe teu meunang dahar teu meunang nginum itu mah tuh saminggu nu teu meunang daharna nu itu mah 3 poe teu meunang dahar nu itu mah sampai sapeting sakali doang daharna potongan maneh mah Junaid segala sia mah potongan dahar ayo dahar bae beuh cek Junaid aing burung dianggap tukang dahar cek teh dahar sia mah dahar kobloh dieuna dicarekan moal wusul ilallah sia dahar bae mah Junaid ambo yak
jasa ibu guru kos jasa mana aya wali dahar baik dongengna aja Kangjeng Nabi nage baheula carang dahar atuh kabelah dieuna para sahabat anu usul ilallah macarang dahar kabelah dieuna para tabiin usul ilallah macarang dahar dongengna du dahar bae usul ilallah sia mah datang ka dengan dahar doang jeuh nya aya yang si kudu kumaha ieu teu dahar salah korenganan kos kitulah guru mursyid mah maksudna dahar jeung teu dahar teh ka Allah bae puasa ulah hayang naon imam mun ditanya sia naon puasa naon hizib eta salah moal wusul ilallah sia naon ieu puasa naon aing puasaan hikmat geus 3 tahun abeh tamu loba ambalayah neraka jahanam eta sia naon ieu puasa abeh naon dagang abeh laku puasa teu beres eta lah puasa fikih puasa zahir, puasa batin mah Allah hiji be. Kulantaran diparentahna ku Allah puasa teh. Cak guru Ki Junaid. Allah nitah nangan Ramadan doang puasa. Salian Ramadan mah teu dititah ku Gusti Allah. Adapun puasa-puasa nu lain tah manang Kangjeng Nabi. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Ndak dituturkan itu mangga Kangjeng Nabi. Ndak teu bae langsung ke Allah mangga. Nu pusat mah puasa mah Ramadan doang. Allah tama nu nitah. Iji. Saja nama Kangjeng Nabi. Matak sian dek puasa ka Allah, dek teu puasa ka Allah. Ulah nurutan guru. Ieu mah daharna ja guru aing ge dahar bae. Beresna sia kajen hukum. Allah. Ulah sok nurutan manusia, ibadah satungtung nurutan manusia, eta mah ngaranna ibadah zahir. Ibadah batin mah hiji we Allah. Sia kajen guru ka mana Junaid? Lamun satungtung nurutan manusia bae moal husul ilallah. Hiji we Allah, puasa cak Allah, teu puasa cak Allah. Kumaha ge cak Allah bae, ge geura tereh geura ge. Ge geura ge tereh ge. Hayo. Dipetakeun Syekh Junaid teh anggap maneh teh keur ka Mekah Junaid lamun ka Mekah teh kan kudu make pakaian ihram begitu datang ka Baitullah teh maneh teh kudu tawaf di dinya teh kan jadi tamu Allah ulah jadi tamu Arab tidinya maneh sa'i ka Allah karak cukur selesai tahallul yeuh awak maneh teh Masjidil Haram Junaid tah kalbu teh eta teh Baitullah puterkeun ruh maneh di Baitullah jadikeun roh maneh tamu Allah di diri maneh ieu teh kabeh diciptakeun jangka Allah Junaid sok lamun urang dek ka Mekah mah jadi tamu Allah teh kudu make visa kudu make kendaraan ka ditu kudu make paspor kudu make biaya. Tapi maneh mah hayang jadi tamu Allah sapoe sapeting bisa 600 bisa 360 kali kapanggih jeung Allah. Maneh jadi tamu Allah sapoe sapeting 360 kali kapanggih jeung Allah. Asal bisa. Sok. Berem. Sidakep cekel hate, cekel galbu. Sok. Rasakan bahwa di diri maneh teh di jero aya Baitullahan. Wa tahhir baiti lit taifina wal akifina. Sok bersihkeun ku maneh hate maneh. Ulah aya nu narangtung di jero hate. Tahhir baitia qalbu. Sucikeun lit taifin wal akifin war ruk'is sujud. Ulah aya duniaan, ulah aya makhlukan, ulah aya nafsuan. Bersihan toapkeun roh maneh di dinya. Moal kebal kapanggih maneh jeung Gusti Allah geura-ge. Teu kudu puasa. Dek puasa mangga, dek dahar mangga. Beda horeng perjalanan batin mah. Urang mun kuari nyaritakeun puasa nu tadi puasa parentah Allah Ramadan. Melalui fikih. Tadi teh puasa umum. Kuari urang naik ka puasa khusus. Ilukeun raga urang puasa. Lamun tadi teu dahar, teu nginum, teu jima, kuari raga urang pilukeun puasa. Puasakeun mata, puasakeun ceuli, puasakeun irung, puasakeun sungut, puasakeun leungeun, puasakeun dubur kubul jeung suku sok milukeun puasa.
ulah sadele-delena ulah sadenge-dengena ulah saambe-ambena ulah salempang-lempangna ulah sacekel-cekelna sakumaha Allah ngainstruksikeun puasakeun raga urang ilah puasa khusus puasa para sholihin urang lamun geus datang ka dinya bakal ngeunaheun karasana ku urang gerege puasa tah siapkeun ti kuari jang dapur abeh ulah kaganggu urang mana kade panggil ku urang pamajikan lamun urang mama sini sini duduk sini lamun urang lembur mah nyai kade nyai diuk naon aki nyai jeung aki ieu dek bulan puasa kakak hayang tentrem ibadah tah ieu mah urusan dapur pakaian budak dirinya kabeh tah geus disadiakeun 50 jutanya tah cak pemajikan mudah-mudahan bulan jadi Ramadan kabeh kada ada 50 juta waktu tah 20 juta geus ulah ngagagu-ngagu besi kakak mah itikaf teh besi kakak mah maca Quran teh besi kakak mah kumaha kakak bae tah geus disadiakeun ulah aya naon-naon heuh Kak kan ngeunaheun tah atawa 10 juta tah kayak gampang kurang mah aya kongkorong kana jual lobok tak etak kan ngeunaheun kitulah para sholihin baheula abeh tentrem tenang di jero bulan puasa teh kumaha dirina ka Allah ulah aya kegiatan naon di jero bulan puasa teh hiji bae ka Allah mentak Syekh Junaid di pagahan ulah kanyahoan puasa sanajan maneh puasa ulah kanyahoan puasa ka Allah bae anu nitah puasa Allah anu neuk ngaganjar Allah nu rek narima Allah ngaganjar ka Allah maneh puasa ulah kena kanyahoan bahwa maneh puasa sok hayo laksanakeun nyana puasa di luar bulan Ramadan sanggeus puasa terus kadatangan tamu lamun nyana teu nginum bakal kanyahoan puasa supaya ulah kanyahoan puasa nginum puasa wali bakos kitu lamun eueuh tamu poe eta atawa aya tamu ge lah nu kira-kira ngan sakudak sakedeng sautak saeutik nu nyana moal nyangkeun bahwa nyana puasa atuh teu buka kira-kira bakal kebel nyana diuk di dinya mun henteu milu dahar bakal kanyahoan puasa dahar teu kanyahoan sababaraha taun ge tak Ki Junaidil Baghdadi teh puasa atawa henteu na ku jelema-jelema teu kanyahoan urang mah pan lain urang mah datang tamu dar ayo mang aja tidak lagi puasa saya aduh sedikit lagi nih aduh namatin dah bangsa 20 hari lagi bom habak gimana kos gitu ya tawa lain udah gajaran kos gitu ieu carita ka jero ieu mah urang mah hese kos gitu teh hayang kanyahoan bae ku batur mantak aing si didengekeun besok mah encan aya nu ngalem-ngalemnya aing ieu geus puasa bae encan aya nu kadenge bu haji anu mah puasa bae sia namu kadinya mah hararese sebab puasa tah hayang kadenge kos kitu tah ngeunaheun asarakan aja jantung tarariis gimana henteu bae tah eta urang kos kitu sumah hese batin mah hiji bae ibadahna ka Allah nu bakal narimana Allah nu bakal ngaganjarna Allah ulah ditolelir manusia mah sabodokeun manusia mun urang bisa bari muasyarah hege ulah kanyahoan ku jelema mun teu bisa muasyarah urang nyepi sorangan bae lamun nyepi sorangan bae masih kena diudag-udag keneh bae bari urang can bisa hate urang teh urang indit ka mana ka leuweung urang indit ka gunung nyalametkeun ibadah ka Allah doang padahal mah Allah nama eta-eta keneh di gunung eta di leuweung eta di kota eta cuman ieu hayang embung kanyahoan ibadah urang cukup ka Allah doang eta lah nu hese mulai Ki Junaidil Baghdadi nelusuri ternyata horenganan ulah kaluar ti parentah Allah disimpulkeunlah dina kitab Ki Junaid kula boga guru dua nu hiji puasa bae nu hiji mah dahar bae ketika diteliti nu puasa bae hayang usul ilallah ngabersihkeun diri melalui puasa lantaran Kangjeng nyarita laparkeun beuteung hauskeun hate leuleuskeun awak niscaya maneh bakal deuleu ka zat Allah hate maneh
puasa guru kula nu hiji dahar bae caknyana ulah sok nyeun ibadah dahar diparentah asalkan ka Gusti Allah daripada urang puasa kemudian jijeunan ibadah tanpa diparentah ku Allah engke urang boga rasa aing mah hebat jasa padahal lain diparentah ku Allah asa diparentah ku Allah cilaka sia moal usul ilallah nya nama dahar bae ka dituna artina dahar ge ilaha dibutuhkeun dahar ira dibutuhkeun nginum eta lah nu diparentah ku Allah ketika urang lapar dahar cak Allah kulu wala tusrifu ketika orang haus israbu wala tusrifu ketika orang tuduh sare etalah sesuai jeung perintah Allah asal urangna asa diparentah ku Allah usul duanana ilallah tinggal urang bedek milih nu mana neuk puasa bae mangga neuk dahar bae mangga asana urang memilih nu dahar bae untung nama atuh beuteng jebag usul mah henteu. Nah puasa awam sakadar teu dahar teu nginum teu jima raga mah teu milu puasa puasa khusus teu dahar teu nginum teu jima raga milu puasa puasa solihin puasa khususul khusus golbu teu sadetik-detik acan poho ka Allah ieu mah puasa para anbiya di samping teu dahar teu nginum teu jima raga milu puasa celi mata celi irung kabeh milu puasa golbu teu dipohokeun ka Allah barang sadetik ge pohona ka Allah lamun poho ka Allah ceurik nya nama jeung ceurikeun poho ka Allah jeung ceurikan poho ka Allah masyaallah kan kitulah tahapan-tahapan jelema berpuasa ka Allah tinggal urang di jero bulan Ramadan wayahna di samping teu dahar teu nginum teu jima raga urang pilukeun puasa tipi ku urang ulah pati disetel teuing HP ulah pati diumbar teuing ubral obrol aya nu teu mangpaat maksudna teu mangpaat aya mangpaat mah pek bae mangpaat keagamaan rohani urang kitu keneh urang ubral obrol aya teu mangpaat mah ulah dula deuleu urang sing hade ieu mah lain makin bulan puasa makin menjadi-jadi asal jam 5 bae heuh iyalah neangan burit caknyana mah burit di teangan datang meureun padahal mah teu di teangannya datang bae geus mending di imah urang maca Quran tahun kamari mah urangan bisa namatkeun sakali coba tahun ieu mah hayang 3 kali lah berarti 10 poe sakali 22 kali 30 kali ge kurang diplot eta ge saeutik teuing lamun nyaritakeun para wali Allah mah beurang sakali peuting sakali tamat Quran teh berarti lamun 30 poe teh 60 kali tamat mantep jasa urang bisa dongengna doang kuari ge Qur'anna di mana karanya jangan kanyahoan di Qur'an ya leungit Qur'an masyaallah karim itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah jadi aya kitu puasa instruksi tadi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam etalah bag-baganana fikih aya urusanana hikmah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun iyalah dipakai ku ahli-ahli thariqah ahli-ahli tasawuf di luar bulan Ramadan ge mun maneh nyaho horeng puasa teh istimewa sebab naon ngabersihan galbu nyucikeun rohani sehingga urang bisa neuleuh ka Gusti Allah hikmahna nu paling istimewa la'allakum tattaqun berarti urang kapanggih jeung jati diri urang yakni urang bisa mengabdikan diri sebagai hamba anu sejati ku ayana puasa mudah-mudahan urang kabehan dibere kuat dibere tabah dibere ngeunaheun puasana tinggal tanggal hijina iraha kiai alhamdulillah anu ngitung saantero dararatang ngitung-ngitung melalui hisab qot'i termasuk epimeris termasuk hitungan jenis ialah loba ternyata kukula geus ditelaah akur kabeh
jeung perhitungan kula. Alhamdulillah tina sekian anu ngitung ieu hasilna tahun ieu insyaallah urang puasa bakal bareng. Sebab derajatna gedena luar biasa. Hadhil harakah li amalil hisab li ma'rifati awal syahri Ramadan sana 1436 Hijriah. Hasilna luar biasa. Aya nu ngiriman 5 di Jawa hiji, kemudian di daerah urang dan di Kulon. Na ieu ngakurkeun hisab akur kabeh. Jadi keterangan geus teu kudu dicaritakeun sebab ieu mah gede jasa darajahna akur kabeh ieu mah. Jadi darajahna ieu malam Kemis 10 derajat 30 detik. Masya Allah. Mentak ieu mah geus bisa kadeuleu langsung ku urang kieu bae geus. Urang nuleukeun ka Kulon bae geus bae teu kadeuleu ge tuh bulan geus kitu bae geus pokokna. Jadi lamun dicaritakeun panjang sebab ieu akur kabeh hitungan-hitungan nya itu Selasa legi 16 Juni 2015 pukul 20.41 kabeh lamun dicaritakeun timimiti Rabu kemudian Kamis. Nah ieu mah geus bae malam Kamis deuleu ka Kulon 10 darjat 33 detik. Jadi luhur bulan jeung gede. Insyaallah lamun cek ahli falak, cek guru kula di Cipanas kitu papih, kitu keneh Kubang. Lamun urang ngitung 10 derajat, menang 10 derajat eta bakal 10 tahun bakal bareng bae puasa. Lamun teu aya macam-macam. Lamun teu aya unsur-unsur ti nagara. Surah guru geus kadege bae. Papih Cipanas, Kiai Kubang Izudin. Lamun urang Abah di dieu lamun urang Nakwim menang 10 derajat, engke kadituna selama 10 tahun kurang lebih bakalna akur bae. Ramadan teh Sawalna naon kan 1 Ramadan jeung lebaranna bakal akur lamun eueuh unsur-unsur. Geus coba ge urang cirikeun. Teu batak geus gaji palak teh geus mun dicaritakeun segala rupana rame. Di samping rame indah, di samping indah kadituna bisa jadi dukun. Ieu palak ge kos kitu tah. Geus urang geus kadituna mah leuwih jauh nama ge geus teu kudu dicaritakeun nama lantaran gede jasa ieu mah bulan. Nge lamun aya anu embu puasa perbo, ieu tetep encan sebab ijtima'na malam. Kemudian lamun aya nu puasa poe Jumat atuh tah derajatna kaditu bisa lain 10 derajat, bisa sabaraha derajat tah mah. Kumahanya na bae geus tah. Nah, tinggal lebarana urang Jumat. Jumat 4 derajat leuwih. Jadi urang puasa poe Kemis Jumat, Sabtu, Minggu Senin Salasa, Rebo Kemis, Jumat lebaran berarti urang puasa sabaraha poe? 29 poe. Lamun urang nyaritakeun tentang falak kelas nasional Indonesia atawa kelas internasional nu diceklan ku negara ru'yat tapi berpatokan hisab. Selalu kitu bae. Nu diceklan ru'yat nu jadi patokan hisab, moal bisa ru'yat tanpa hisab. Kalau urang nyaritakeun tentang hisab Baghdad, di Baghdad nu jadi patokan tetap hisab bae kajenku kumaha ge. Sebab naon? Sebab ru'yat hese. Hanya orang-orang tertentu keputusan negara tetap ru'yat tetapi tetap nu main hisab. Iyalah Baghdad. Seluruh kitab-kitab lamun ku urang dicaritakeun komo aya nama aya falak temporer. Ieu teh di deuleu tetap kudu hisab bae. Negara memutuskan ru'yat sebab sumuli ru'yati wa abtilu ru'yati, tetapi tetap nu kudu ngadukung di luhurna adalah hisab. Teu bisa teterlengan ru'yat. Haju kuari kurang ru'yat di Indonesia dibayar. Nu tadi kudu syahadah hisbah. Ulah aya bayaran-bayaran.
geus urang kuari manggeus husnuzon mana bae silahkeun nu penting mah boga patokan jeung nyaho tanggal hijina iraha kula mah teu ngajak ngan sakadar nyaritakeun ilmu kebenaran loba ti Jawa Timur ngirimkeun ti Jawa Tengah ngirimkeun ti Banten ge aya ngirim ti daerah urang ge aya ngirimkeun alhamdulillah simpatisanna para ulama Jawa Timur Jawa Tengah terhadap di dieu sehingga nyana hayang babarengan make Sulamun Nairen sakadar nyaritakeun hasil Sulamun Nairen Jawa Timur Jawa Tengah Banten termasuk kula jeung aya babaraha murid kula nu ngitung sarua 10 derajat. Nah, gitulah ieu mah sakadar nyaritakeun. Kula mah cenah neuk nungguan pamarentah mangga masalah sakadar nyaritakeun jeung teu kudu nanya kiai deuk kira puasana babatok sia meureun. Aing mah neuk poe Kemis. Takos kitu. Jadi lamun deuk poe Kemis make hisab teu ngajak ngan nyaritakeun kaistimewaan ulama kabeh meunang Kiai Mansur Jakarta jembatan 5 nah iyalah ulama urang nu kudu diakui ku urang jeung nu kudu dihudangkeun di tulangna ku urang sebab lain sakadar sakitu nyana guguru ti Abdul Hamid nyana guguru ti Ulug Bek nyana guguru ti urang Spanyol diakui dunia internasional ulah haju tidak usah dipake kelemahanana naon heula ulah sok haju ulah teu make karang heula pelebah mana ngarang heula lamun teu make pelebah mana ieu kasalahanana ajukeunlah ka ahli-ahli palak sebab lain kula mah sakadar nyaritakeun teu bisa kula mah di Jawa Timur aya jago palak nu make sulam di Jawa Tengah jago palak nu make sulam di urang Cianjur Sukabumi nu jago palak make sulam aya selentingan ulah dipake sulam mangga bae itu make deuk make naon silakan ngan kula masih keneh make sulam munairen jeung para ulama-ulama salafus sholihin anu masih mempertahankan ulama Indonesia. Iya ulama Indonesia ge diaku dunia. Ya samun dicaritakeun tentang tukilan-tukilanana, insyaallah kula ge boga ngan moal beusi pajar ego. Tukilan Habib Usman ti abah kula ambalaya sakieu barang dibacaan hebat jasa. Tukilan Kiai Mansurna sakieu ti ditu ti guru kula mun Habib Usman ti abah lamun ieu mah ya ti guru sakieu dibacaan oh hebat geus. Ieu mah jangan yakinkeun bahwa menurut hisab qotis sulam munairen 10 derajat malam Kemis. Kula deuk puasa poe Kemis, lebaran poe Jumat. Sakitu bae temen geus. Tuh loba jasa. Tah ieu mah nomor kahiji ala kadar dicaritakeun tentang puasa besi poho doang padahal mah geus nyaraho. Nomor kaduana nu penting nama tanggal hiji Ramadan alhamdulillah geus dicaritakeun poe Kemis bahkan lebarana poe Jumat urang puasa 29 hari. Kemudian selanjutnya salila urang ngaji kula mah sompral jeung sogol tapi eueuh maksudna naon iwal tidurutan guru-guru urang tuan Syekh lamun keur nyarita aya kasogolan abah kula aya naon maksudna ngaremukeun hate endek dirapihan deui hate kabeneran kasinggung nyanana bener-bener nutup hate salila ieu alhamdulillah eueuh nu kasinggung aya ge 1 2 3 4 5 6 7 8 aya nu ngomong kieu aing mah moal ka ngaji ka Cilongok cek nyana teh ditanya ku batu emang kunaon nyana mah nyinggungan bae bang sedengkeun aing make duit bang aing mah panjieun perumahan make bang aing moal waka ka Cilongok satungtung aing make duit bang aju bebeja ka kula atuh saha nu ngundang deui na aing mah henteu ngita henteu ngundang teu jeung aing mah teu perlu ka sia atuh perlu ngadengikeun aing los teu perlu atuh oh masalah ka di akhirat ge masing-masing bae aing ka surga atuh sia-sia
cenah cuma sok aju mantep jae sok aju yakin ka surga. Atuh aing teh yakin ka surga mah kumaha ngajakna. Aing teh yakin jasa bakal ka surga. Boh cenah sok amat. Aing di hareupeun sia mah aing sok-sok. Mun di hareupeun Allah aing teu. Ieu mah keur carita kasogolan kula masalah nu dituju hiji-hiji jelema ngan sakadar hiu urang babarengan mengenal Allah melalui syariat, mengenal Allah melalui thariqah, kadaanan urang mengenal Allah datang ka hakikatna. Salila satahun dina pengajian tentu kasogolan kula karasa na iyalah hampurakeun kula jeung kula insyaallah ngahampuran. Kahiji nomor kaduana besi aya kasalahan-kasalahan naon kula hampura jeung jamaah kabeh teu kudu menta hampura ku kula geus dihampura. Berarti tingkah ucap jeung pagawean besi aya salah kula jeung bapak-bapak ibu-ibu kabehan ulah aya naon urang silih hampurakeun. Urang kuari babarengan mudah-mudahan ke di akhirat ge babarengan ge. Kemudian urang kitu menghadapi bulan suci Ramadan, urang babarengan puasa selalu ingat ke Allah Subhanahu wa ta'ala hampura segala rupa kerabat-kerabat nu aya di pondok pesantren boh kula sakeluarga kitu keneh sae kaya aya nu aya di pondok pesantren adik-adik kula kabeh ulah aya naon-naon nya. Jadi urang kuari terakhir pengajian untuk di tahun ieu mudah-mudahan kayak urang kapanggih deui di bulan Syawal kabeneran aya haul abah nu kabeneran aya waktu dina haul abah urang lebaran poe Jumat kemudian Sabtu urang nyawalan Sabtu Minggu Senin Selasa Rebo Kemis Jumat Sabtu tah urang malam Minggu urang malam Minggu malam 9 jadi Jumat Sabtu Minggu malam 10 berarti malam Sabtu tah eta malam Sabtu malam 9 urang haul abah lamun nu aya waktu keur teu ka mamana urang babarengan zikir anu aya waktu anu teu aya waktu masalah tah sakitu bae nya urang silih hampurakeun zahiron wa batinan urang babarengan puasa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam lan ngadawuh Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ing lampad anta sahibu fis safari wal khalifatu fil ahli wal mali wal waladi tawi tuan iku kang ngabarengi ing dalem lalancongan lan khalifah ing dalam ahli lan harta lan anak. Fal ma'iyatu inda ahli al-farqi al-ilmu wal ihatatu maka utawi sifat ma'iyah sifat bareng dalam munggu ahli farqi iku al-ilmu ilmu wal ihatatu lan ngawengku lan ngamot wa inda ahli al-jam'i az-zatu was sifatu lan ing dalam munggu ahli jam'i ku zat lan sakeh sifat. Lianna sifata la tufariqul mausufa karena satuhuna sifat iku orana misah papisah ya sifat ing mausupe. Fal ilmu la yufariqul alim maka uti ilmu iku orana pisah ya alim ing ya ilmu al alima ing alim. Qala Allah ta'ala ma yakunu min najwa salasa illa huwa rabi'uhum. Isyarah maf'ul ma'ah kieu al maf'ulu ma'ahu huwal ladzi tuf'alul asya kulluha ma'ah. Maf'ul ma'ah teh zat Allah nu dipigawe seluruh perkara kulluha besi pajar aya anu kaliwat disumulkeun ku taukid ihatoh suak kabeh perkara ma'ahu babarengan jeung Gusti Allah wa bihudurihi jeung kalawan hadirna Gusti Allah atuh Gusti Allah teh allazi teh Allahu Gusti Allah al-qaimu ala kulli nafsin bima kasabat
anu ngurus karena sok kabeh awak-awakan terhadap usahana. Ar-raqibu ma'a kulli syai' anu nginyen-nginyen ngintip serta setiap perkara. Wal hadiru ma'a kulli syai'in jeung nu hadir serta tiap perkara. Atu Allah te wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Bareng jeung anjeun di mana bae anjeun aya. Eta urang mun carita tentang ma'iyah. Kos kitu lamun carita lafad mah kitu bae kajen kukumaha ge bahasa surah lafzi mah kajen kumaha ge kitu bae tapi kan nu hese ge urang teh ieu ngautarakeun rasa supaya urang boga rasa. Nu hese ge kan ieu teh ngaji rasa. Ma'iyah Allah teh supaya karasa ku urang sehingga bisa kanyahoan jelema nu boga rasa babarengan jeung Allah jeung nu teu boga rasa. Lamun urang nyaritakeun surah mah kabeh ge kitu bae wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Wah, komo tukang ceramah. Di panggung teh hati-hati saudara-saudara. Tuhan bersama kita. Di mana saja dan kapan saja Tuhan bersama kita. Hati-hati. Awas, jangan sekali-kali kita itu membuat kebencian Tuhan. Sebab Allah itu bersama kita. Kalau kita melaksanakan, memperbuat sesuatu yang Allah tidak senang, malukan kita. Orang kikituan teh hayang amplop. Pan eta Allah teh senengeun. Je cak Allah sia mah lain disungut lain di hate. Sia kumaha ieu lah lakon. Kunaon ieu? Lamun ditegur ku Allah, ieu jang batur. Supaya urang kabere abeh kadulun serem. Gitu bae tah. Satungtung teu boga rasa kitu bae. Kanyahoan. Tapi lamun geus boga rasa mah lain. Salat nu boga rasa dideleukeun jeung nu kakarak surah dideleukeun doang lain. Salat jelema nu boga rasa didengekeun ku Gusti Allah jeung nu boga surah didengekeun doang lain. Salat nu boga rasa dikanyahokeun ku Allah jeung nu nyaho dengan surah lafzi kanyahoan ku Allah beda. Salat anu boga rasa babarengan jeung Allah jeung anu boga surah Allah babarengan doang lain deui. Jadi urang teh deuk mindahkeun rasa hese. Jadi urang supaya pindah tina bahasa surah kana rasa eta hese jasa. Tama lain lalakon tama kos kitu mah supaya karasa ku urang teh hese jasa. Urang lamun nyaritakeun tentang jeruk bahwa jeruk teh bentukna kos kieu rasana kieu encan ngajajal mancan ngarasaan urang ada jeruk hese bae. Hese bae kajen kukumaha ge tapi urang geus ngasaan mah teu dirasakeun ku urang koleta oh kos kieu rasa jeruk teh. Aya deui jelema nyaritakeun tentang baso. Baso teh hebat jasa ngeunah baso mah sebab eta teh daging sapi digiling datang ke alus supaya ngeunah tambahan daging marmot. Di samping daging marmot supaya ngeunah make daging beurit saeutik. Betul teh saeutik make daging beurit. Kasus geus lain kakarakuari terjadi besar-besaran baheula di Surabaya make daging beurit tangkap. Kaluar deui dagang baso deui. Kasus besar deui basa eta di Jakarta. Wah, baso anu luar biasa tangkap. Kaluar dagang deui. Garut. Oh, pernah luar biasa di Garut tukang baso ngeungkeun sakumaha anu naon karangarana ngabesan. Tah, begitu diselidik make daging beurit Tangerang, iraha kara. Oh, besar-besaran pon harita pohara jasa make daging beurit. Ye, eta teh cenah ngeunah daging beuritna. Ente beusi teu percaya
coba goreng daging berit rasakeun ku sorangan coba ge kieu kunaon kosit nih mah nyoba doang ngeunah apa henteu eta kos kitu tah baso ieu keur carita baso karasa kurang ngeunah tapi henteu bae ingina somai yo carita ribut lah tanyana woi jajak aing mah ngeunahan somai tukeran baso ji ngeunahan somai sia sebab somai mah kan aya kacangan setiap nu aya kacangan geuna suka mana bae sia mah sama sok aju ngaburkeun permasalahan kacang nu meunana nu ngeunah so cek lagi ngeunahan somai ngeunahan baso cek aing mah kajian kuku bahage kumaha lamun geus eta baso aduh dagingna geus seungit teh baso teu meunang urang teh bergelut teu meunang urang teh kitu bertengkar tentang rasa teu meunang sebab hiji-hijina letah diberena ku Gusti Allah beda-beda minyak seungit we minyak seungit cak aing mah seungitan ieu cak aing mah seungitan ieu cak aing mah seungitan ieu nu mantak beda-beda teu meunang bertengkar rasa baik ceuli maupun irung maupun lidah teu meunang mata teu meunang dipertengkarkeun cak aing mah jagelisan itu ji itu mah hideung hidungnya kereta api emang kunaon atuh hideung nama kereta api tapi banyak yang nunggu waduh masyaallah berarti hideung kong ya kajian kumaha ge tah eta rasa ngaranna rasa mata rasa ceuli rasa irung rasa lidah rasa leungeun tidak bisa dipertengkarkan sebab rasa mah beda-beda jeung Allah merena tetap beda-beda eta keur carita hisi kuari kembali ke maknawi aya nu dibere ku Gusti Allah rasa teh rasa dina ilmu Allah aya nu dibere ku Gusti Allah rasa teh rasa basor aya nu dibere ku Gusti Allah teh rasa sama aya nu dibere ku Gusti Allah teh rasa ma'iyah teu meunang bertengkarnya nak cak aing mah ngeunaheun boga rasa ma'iyah asa bareng jeung Allah atuh ngeunahan ru'yat Allah perasaan asa ngeunaheun jasa neuleuh dideuleukeun ku Gusti Allah cak asana aing mah dina ilmu Allah teu bisa bertengkar tama rasa baik rasa zahir hisi maupun rasa batin secara maknawi intina akur bae ge ku Allah dicicak-cicak jelema nu endek diangkat jadi waliun min auliyaillah dibere seluruh rasa nu tadi mimiti tina asa dideuleukeun ku Allah naik kuari asa neuleuh ka Gusti Allah henteu bisa disurahkeun kos kitu mah sebab eta mah gaib di jero perasaan engke lamun dijelaskeun bisa sasar lamun henteu dibere teu bisa endek ngajelaskeun bae endek ngajelaskeun bae sebab kan jelema mah kabage mengungkapkan hati ingin mengungkapkan hati nemantak di SMS teh atuh aku rindu ingin aku ungkapkan seluruh kandungan isi hatiku moal ka SMS ujianana naon sebabna hese endek nyaritakeun cinta bagi hese ungkapan hati nemantak di deuleu be ungkapan hati mah zahir eta zahir teh ungkapan hati urang datang ka hiji pondok pesantren pondokna teh aya 2 tingkat aya bendera konengan ungkapan hatina terwujud di dinya urang neuleuh kiai kemudian boga mobil Fortuner kemudian pakai pakaian ungkapan hati teh eta diwujudkeun di baju diwujudkeun di kendaraan lamun lain ungkapan hati jam moal bisa urang neuleuh seorang kiai majelisna kos kitu dan lain sebagainya ungkapan hati kos kitu kiai teh engkeuy-engkeuyan pilkada ungkapan hati keur diekspresikeun di dinya ungkapan hati kabeh ge teh ungkapan hati nah ieu jelema ngaji ka dieu ieu kan ungkapan hati dibuktikan ku ngaji aya anu bener-bener deuk ngaji aya nu hayang nyaho doang aya anu memang diimhanda dicarekan ku pamajikan aya anu pelampiasan macam-macam nah anu jelas ungkapan hati dibuktikan ku ari trek ngaji lamun lain ungkapan hati teu bisa kabeh ge ieu teh ungkapan hati bangunan ungkapan hati tah kos kitu jadi urang gok ka imah kiai ungkapan hatina geus kadeuleuh timiti bangunan timiti kendaraan dan lain sebagainya eta mayoritas aya nu henteu
aya nu henteu kiai na teu boga ungkapan hati selain Allah tapi eta zahirna teh mengelilingi manehanana mungkin bangunan pondok mungkin majelis mungkin kendaraan dan lain sebagainya tapi jelema mah henteu ngan eta mah aya ieu sebagai cobaan ti Gusti Allah nyana mah ka Gusti Allah bae berarti lain zahir lain batin nah ieu tan maca kos kitu na hese ungkapan hatina kadele ku urang mayoritas sama kos kitu urang asup kadinya ungkapan hati diwujudkeun di pondok diwujudkeun di kendaraan diwujudkeun di berbagai-bagai eta kan ungkapan hati lamun lain ungkapan hati moal bisa nah eta ngawujud tah jadi kos kitu kuari ungkapan hati na mantengan ka Allah ku Allah dibere mengelilingi manehanana mengitari manehanana aya anu sakelilingna imah lah kendaraan lah pakaian lah dan lain padahal hati na manteu ieu ge sulit mantak aya tanda lamun tekat tandaan urang keliru aya tanda mantak ieu teh ungkapan hati zahiron wa batinan apakah zahir doang batin mah henteu nu mantak make tanda BHS sanajan dipikeun BHS na BHS bae kuari atlas ganti ku urang atlas tempelkeun BHS kadinya urang keliru isi samping atlas apa BHS ieu sebenarnya aing sering make ieu mah sebenarnya atlas tapi merek BHS isi aing teh nu salah apa itu keliru da keliru ya gajah depak wari gajah duduk ya gajah duduk pikeun merekna ganti ku BHS urang bisa langsung nebak gajah duduk kajen ku kumaha ieu merekna BHS bohong ieu BHS kajen ku aya tanda nah ieu ge nu mantak layaripul wali ilal wali urang teh hese nyaritakeun ungkapan hati nu asli sebab diekspresikan dina zahirna kos kitu kabeh ge ungkapan hati ngan ku wali mah kanyahoan oh ieu mah lain ungkapan hati berjalan dengan sendirinya ieu mah ungkapan hati ieu mah lain kanyahoan layaripul wali ilal wali kuari urang deuk ngaji rasa ieu teh supaya karasa Allah babarengan jeung urang babarengan teh naonna ieu teh babarengan teh ieu lah deuk dibahas al-maf'ulu ma'hu huwallazi lazi teh wa huwa Allah Allah allati tuf'alul asya anu digawe seluruh perkara ma'hu bareng jeung Allah wa bihudurihi jeung kalawan hadir Allah nu kaluar ti Gusti Allah eueuh nu kaluar ti Gusti Allah ieu teh alam teh sebab ciptaan Gusti Allah Allah nyiptakeun langit berarti di dinya aya Allahan Allah nyiptakeun bumi berarti aya Allahan Allah ciptakeun antara bumi jeung langit ya gunung ya laut aya Allahan termasuk urang di ciptaan Allah berarti aya Allahan ye atuh hayang kapanggih jeung Allah mah berarti urang bagi Allah ye nu mantak la ilaha illa ana oh pangeran kecuali aing la ilaha illa ana jeung la ilaha illallah sarua la ilaha illallah teh pangeran wajib sembah Allah la ilaha illa ana akur bae kok bisa akur bagi nu geus berperasaan pangeran nu wajib disembah kecuali Allah pangeran anu wajib diteangan nu wajib lah maksud nu dimaksud kecuali Allah datang kala matluba kecuali Allah la maujuda kecuali Allah atuh emang bener ngan teu meunang ku ucap kudu ku rasa tak ieu mindahkeun rasa ge nu hese teh mindahkeun rasa nu mantak kudu aya mursyid guru mursyid waduh kiai cenah leangan guru mursyid ku hese-hese teh bodol sehero atuh siana bae endek tah moal je atuh Allah mah maha segala-galana urang dek gaji amil pasti guru ngaji amil aya urang dek gaji jurumiyah Allah nyiptakeun jang ngaguruan jurumiyah aya di mana bae ge urang dek gaji fatul muin aya guruna kajen gugumag urang dek ngaji mantek atuh asal siap martil aya kajen kumaha ge urang dek gaji ibn bilaga johor maknun datang ka ukudul juman aya kabeh ge aya guruna lamun dieuwekeun lain pangeran atuh Allah loba kakurangan Gusti abi hayang ngaji bilaga kota aya guruna mangnya cak Gusti Allah ngaleng ka atuh sia coba ka Cianjur ka ditu coba ka Sukabumi atawa di sisi mata sia ge aya di kaji naon sia ayo hayang ngaji hadis atuh ngaji an sia mah peureum bae si ngajina ayo coba mun teu peureum ngarokok aduh batur ngarokok nya ngarokok
Pada tuh lain jelema kos gitu mah tuh. Ya Allah ya Rabbi, aya guru da. Sok. Gusti eta mah deuk ngaji ilmu nu bener, deuk ngaji ilmu nu jahat aya guru sia hayang belajar teluh teu kudu ka Sukabumi. Terkenalna di Sukabumi di Jampang, kuari teu kudu ka Jampang sebab urang Jampang na geus ka dieu. Guguru sia teluh di dinya aya kajian kumaha ge hayang teluh ingkig. Hayang teluh naon sia deuk Sukabumi aya, deuk Banten ge aya. Deuk ka ditu Ciamis. Tuh, kamana karakatuna kamari tsunami teh? Pangandaran. Woi, eta teh gudang teluh. Lamun di Sukabumi pabrik teluh, di ditu gudang teluh. Emang kumaha gitu pinggir laut mah apa meungpeuk raja teluh. Mantap cek wali Maulana Hasanuddin nyarita hayang ulah kena teluh nginum coba ge hiji laut kidul kadua laut kulon kaler inum mantap kapal meungpeuk nginum urang lek kadieu ka Banten nginum lek geus moal kena teluh salira nun lu beneran tapi eta mah dina di teluhna moal kena sebab eta di dia kan ke di raja-rajaan kabeh. Nah, urang gegelutur, wa abdi mah cenah hayang guguru ilmu naon galangan politik. Di Universitas Ambalaya, komo keur zaman Gus Dur mah teu kudu ka universitas. Gus Dur terus mendidik politik melalui media cetak, media elektronik dan langsung Gus Dur ngadidiknya mah. Henteu aya nu dipelitkeun soal politik ku Gus Dur. Perekonomian kitu keneh, hayang guguru naon? Hayang guru nyopet teu kudu ka mana ka Sulawesi teu kudu. Guru nyopet teh urang Bugis jarago jasa nyopet Bugis mah. Kaya siki nangka asupkeun ka cai set. Lamun encan bisa di kitu encan bisa. Kula ge baheula teu tamat eta set. Hayang guru naon bae aya? Guru penca. Oh, komo guru penca mah. Hayang penca abal-abal cukup ka Habib Rozak. Nyana mah bisa pencangan teu tamat. Lumayan lah sakitu mah. Reungit-reungit bae bisa katepak ku nyana. Maksudna endek guguru naon? Kuari cenah hayang guguru syariat Ambalaya, endek di modern, endek di salaf. Kuari cenah hayang belajar thariqat. Belajar tarekat guru Ambalaya, endek tarekat nu bener, endek tarekat nu bikung Ambalaya. Abdi mah cenah hayang belajar teh tarekat nu bener aya bae. Abdi mah hayang belajar hakikat. Aya guruna beuh dihareupeun ente aya guruna teu kudu hese-hese cenah ieu neuk neangan guru hakikat ka mana entena endek apa henteu jasana jandek ngaji amil ge di lingkungan pondok pesantren nyana nempel jeung pondok pesantren bahkan kokocoran imahna sakokocoran jeung pesantren teu maksud ngaji amil mah teu nyahoeun di dinya guru amil emang kumaha gitu hayang ngaji gitu nan kana jurumiyah nyana teu maksud padahal didinya Ambalaya guru teu maksud teu nyahoeun sugan teh mah guru jurumiyah tapi lamun maksudnya nanya mana guru jurumiyah tah barang nyaho di Ambalaya tuh Ambalaya tiba heula ge gitu keleh guru thariqah urangna endek apa henteu lamun endek Ambalaya begitu urang asup jahoreng loba horenganan guru thariqah teh Ambalaya nu di Golkar di PDI Ambalaya thariqah naon ieu urang guru hakikat atuh aya cak Kangjeng Nabi lau annal mu'mina ala kullati jabalin laqayyadallahu lahu aliman yu'allimu andai kata seorang mukmin lau annal mu'mina ala kullati jabalin di puncak gunung di leuweung di laut nyana hayang guguru ilmu hakikat laqayyadallahu niscaya Allah bakal netepkeun ka manehna aliman yu'allimu guru hakikat nu bakal ngawurukan gala dikirim ku Gusti Allah nu mantak loba nu di leuweung jol datang guruna di loba di luhur gunung bae jol datang guruna lamun kiai muslim benda kerep cicing di luhur gunung terus bae nyana di Gunung Cermai ibadah ka Gusti jol Syekh Syarif Hidayatullah menjelma Assalamualaikum wassalam sasalaman ditanya Syarif Hidayatullah nyambung jeung nyana diurukan ku manehanana terus ilmu hakikat
asal ente endek siap guru aya itu lain pangeran Allah aing eueuh mah ulah boga pikiran aing hayang sebenarnya ilmu hakikat tapi guru itu siana teu siap ji pugu siap jasa masantren teu atuh teu berarti teu siap jelema nu endek belajar ilmu hakikat mah tetep kudu masantren lamun jelema mere ilmu hakikat kan henteu mondok salah guruna atau salah guruna wudu can becus salat can becus kuari dek dibere ilmu hakikat kaditu lengket tetebakan iya masih diharapna aya tangkal cermennya ija eueuh baheulana ayanya ija eueuh baheulana jasa coba ge tanyakeun kuari ge tinggal tunggulna aya ge eueuh ya tunggulna ge keur ieuna mah ngaya eta ka ngan nu nyaho embung eleh bae ta dukun tolol eta lain hakikat teh ilmu jurig ilmu hakikat batu lain kos kitu nah ieu urang teh hayang boga rasa supaya karasa dibarengan ku Allah urang babarengan jeung Allah jadi baca ayat nama wa huwa ma'akum aina ma kuntum innallaha ma'ana dibaca beus sababaraha ayat tapi kunaon teu nyulusup ka jero hate oh kudu aya guruna heula tek cek guru sia bener ieu teh neuk ngaji hakikat sumuhun maksudna ngaji hakikat teh ninggalkeun dunia ninggalkeun makhluk abdi deuk ka Gusti bae bener sia laras di imah naon pagaweana ngawarung siap henteu lamun kuari eureun ngawarung siap sebab dunia mah warung mah urusanna dunia muhun siap sia ninggalkeun warung lain siap deui geus jarugi bae oh atuh geus kitu bener salian ti eta naon urusan sia dunia abdi bisnis kumaha mun eureun bisnisna siap salian ti eta sia naon abdi osok ceramah nyeramahan nyeramahan batur ai jadi sorangan osok dicaramahan kilok ai sia ku bolon-bolon teuing ai batur dicaangan ai sia kabeulem eta lah abdi hayang guru hakikat eureun caramahna mangga sia di imah naon pagawean boga santrina yayasan modern apa salap modern bisa teu eureun dina pasantren salap pikeun ka batur tiasa sia naon ieu pagawean abdi mah magahan ngaji salapi apa yayasan salapi santri aya sabaraha aya 300 mah sia deuk ka Allah apa deuk ka santri deuk ka Allah sanggup teu eta ninggalkeun santri sanggup abdi bener berarti deuk ka Allah na berarti bener deuk ka Allah na teu kabita ku santri ditinggalkeun bae teu kabita kuda naon ditinggalkeun sia boga imah boga mun sia ninggalkeun imah cicing di luhur gunung sia daek embung daek imah bikeun teh mah ka pamajikan ka anak geus bae tinggalkeun siap jasa abdi mah pokona mah asal aya nu nungtun berarti beneran Imam Ghazali buktina pamajikan anak ditinggalkeun 13 tahun nya ngalalana ka Aqsa ka Yordan terus ka Mesir balik deui terus ke Tusi iya Imam Ghazali bahkan Tuan Syabdul Qadir orang jalan langsung ke Baghdad teu balik deui ka ditu geus teu aya harapan balik deui teu hayang deuk balik deui ka ditu sapira wawarisan teu hayang marisan geus ka Allah tuh coba ente deuk pindah ka mana ku hari ayo ese ilmu hakikat teh batak aya guru lama pimurideuna nu eueuh nah ieu mah ngaji torekat aju tamat bae dek nadi kade abdi hayang norekat norekat ayo sila beat awas sila deh nya ya silakan pikir kayak jubah harap ka deui ya siap geus kuari geus datang ka Sugro ya jubah harap ka deui kuari geus datang ka daerah Kubra sia jadi kuari Kubra aduh jadi Kubra teh geusan beres Kubra ngaranna hakikat can datang torekat teu Kubra teh bubar geus biasa bebe nya ka babaturana alhamdulillah geus datang ka daerah Kubra aya torekat kos kitu torekat mah deuk mindahkeun rasa syariat teh supaya karasa engke karasa lazat pindah crek bae datang ka hiji nu nyana hese nyaritakeunana lantaran di jero hate teh Allah doang teu akan Allah doang. Kalau mun lempang cak di dieu teh ye, cak di jero hate teh
tungkul cek deh hati ulah dideuleu tamah mun aya suara-suara musik ulah didengikeun tamah bimbingan langsung ti Gusti Allah nya nage kageteun sehingga ku lazat-lazat teungeunah di jero batin teh aya nu Allah 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 jeung aya nu nganasehatan ulah kitu ulah kieu ulah mun aya naon dibejaan ku nya eta teh anu teh oh kaget urang pindah tah tina syariat nu kamari ngeunaheun seakan-akan eta teh lalagaan kuari mah ieu ngeunaheun amat tah eta jang nuntun kadinya kudu aya guru mursyid ngaranna carana kumaha adab tentuna pinuh ku adab jeung Allah teh kieu adabna jeung manusia teh kieu adabna tarolah jeung manusia mah tama bersyariat heula ieu urang bertarekat nah ka Gusti Allah kumaha cara mandi kumaha cara wudu kumaha cara wudu beda urang lamun mandina tarekat jeung mandi nu biasa mandina mah kadereuna akur tapi ieu hate digulak-gilekeunana urang terasa nu paeh di jero kamar mandi teh urang terasa di pandian urang sorangan padahal manu mandi tapi urang kudu berpikiran bahwa urang teh keur di pandian teu cing hade saya pocong ngagarabag sorangan urang tarekat teh jadi pocong aya we tungtungna mah set beres wudu istighfaran mata astagfirullahalazim wa atubu ilaihi celi istighfaran terus irung istighfaran sungut istighfaran terus beteng istighfaran dubur kubul endek wudu teh angel jaeuh dipatul muin mah syariat kok ieu bisa kos kieu endek didatangkeun ka Gusti Allah jadi kos kieu nah mantak we beda urang ngajarkeun nu kos kitu kanu ngaji patul muin teh akur ditentang ku ngaji patul muin eueuh di patul muinna riweuh amat wudu geus kos kitu Allah mah maha uninga geus bae kocak beres geus kos kitu ge atuh geus atuh sia datang ka dinya mah ka dinya bae eta syariat garana pake ku sia patul muin geus ieu mah keur perjalanan deuk di ka Allah keun melalui thariqah tama melalui syariat ku ari mah melalui thariqah teh ditu naon ieu kurang nu deuk diinget mulai Allah teh maha uninga urang dihareupeun naon ngaran cai teh kos kitu tas mandi lila pan dina syariat teu meunang lila tapi kan ieu deuk didatangkeun ka Allah deuk datangkeun rasa cak Allah aing nyaho nu kadeuleu ku sia ku aing kanyahoan nu kadenge ku sia ku aing kanyahoan nu kaambeu ku sia ku aing kanyahoan nu karasa ku bibir sia ku aing kanyahoan nu aya di beuteung sia ku aing kanyahoan dubur sia kulbul sia ku aing kanyahoan suku sia ku aing kanyahoan leungeun sia golbu sia sok ngomong ya mugallibal qulub dah ku aing kanyahoan lelembutan sia latifatul qalbi latifatul lafaz sirap tu khotib tu akbali aing nyaho eta teh ciptaan aing deuk ka malumpat sia kanyahoan ku aing kabeh mulai rasa ner-neran urang ieu deuk ngadatangkeun ma'iyah iya heueuh nya aya geus mulai ner lempang ka mana we aya Allah mah di mana kanyahoan ku Allah kakarak ilmuna doang ge ai di mana be geus bae sia salat di kamar nyembah ka aing nyaho sia salat di masjid nyembahna ka aing nyaho sia salat di majlis nyembahna ka aing nyaho sia salat di nu rame nyembahna ka aing nyaho sia salat di leuweung nyembahna ka aing nyaho sia salat di luhur gunung nyembahna ka aing atuh aing nyaho deuk di mana sia aing nyaho bae mulai urang rada ner sieun ka Allah istirahat urang tas ngalawudu teh geus beres bae diuk bae ngarokok norekat sih ngarokok bari nyekel remote TV teh disetel aya naon ieu penting di TV teh tungtung nama Allah eueuh deui bae wih adegan hot Masya Allah aduh ya dorekat si kos gitu ka TV mantap piceun kos gitu mah ngajauhkeun rasa geus tah urang tuh wari salat make sesengitan heula ke ka awak-awak ka dieu bila perlu aya buhuran dina syariat beulah was itu teh tapi ikan deuk babarengan jeung ahli Allah saha malaikat terus minyak sengitan kurang pan aya ge nu paeh jadi banyak sengitan mah urang teh terasa paeh ka hulu-hulu ka sirah-sirah minyak sengitan mulai jadi mah neuk dibungkus kos ieu mah ge di minyak sengitan ge aing paeh mah moal ieu tuh kan mulai make bajuna nu putih
perlu samping nanu putih jaya tuh mah paeh mah teu kudu dibungkus deui geus putih-putih mah tinggal ngubur bae boga urang rasa mulai langsung urang nangtung istighfar deui mata istighfaran celi istighfaran irung istighfar angel 2 rakaat nyana jeung 1000 rakaat jibatur nu bersyariat mun ditimbang hebatan 2 rakaatnya tuh rakaatani 2 rakaat ti ahli marifat jeung 1000 rakaat ahli ibadah beda ahli ibadah ahli syariat basi beratan kena 2 rakaat tadi la ilaha illallah ahli makrifat hiji timbang jeung 1000 la ilaha illallah ahli la ilaha illallah anu dina syariat jauh beratan kena la ilaha illallah ahli makrifat dan sebab rasa tah badak deuk salat inget mata dideleutkeun awas aing nyaho kadeuleu mata sia sebab mata sia teh nu aing awas aing nyaho kana denge ceuli sia teh nu aing awas aing nyaho kana ambe irung sia teh nu aing geus kabeh atuh nu abdi weleng fana ngaranna tah mulai rasa di dinya nah ieu teh didatangkeun rasa kudu aya guru lantaran naon nu ngahalanganana dunya nu ngahalanganana makhluk nu ngahalanganana nafsu nu ngahalanganana setan mun teu guru lu duduhkeun moal datang mata guruna mana aya entena endek henteu endek cenah tapi bari ngawarung moal bisa endek bari boga ruko moal bisa endek cenah ieu teh bari jualan mobil showroom komo endek tapi endek nyandung heula itu jauh atuh tabak situ ieu mah endek dingeunahkeun hate ka Allah atuh sia kunaon mikiran ngangeunahkeun hulu handap ye atuh jauh melung di mana-mana ye ulah diurusan heula nu eta mah ieu bae heura urusan ieu luhur aduh babagi bae atuh cenah bisa babagi tuh kan eta guruna cenah Kangjeng Nabi nyandung ulah nyaritakeun Kangjeng Nabi sia dek diurus endeu tah henteu ditampiling saku aing sia mah sok juga Kangjeng Nabi si ajungan nasehatan guru goblok tah ieu hese bertentangan jeung syarat okosna nu mantak ulah waka jadi penceramah ulah waka jadi kiai lamun encan boga rasa sebab naon engkena disalahgunakeun ka dituna tapi lamun geus boga rasa babarengan jeung pamarentah babarengan jeung bupati nyana datang endek nasehatan lain deuk hayang untina pan aing urang mah datang ka bupati teh susuganan ieu nu bahaya ge susugananana ieu deuk mindahkeun rasa kudu boga guru mantap alladzi tuf'alul asya nu dipigawe perkara seluruhna ma'hu babarengan jeung Allah wa bihudurihi saya wa huwa Allahu al-qaim wallahu a'lam bissawab Allahu la ilaha Jibril Mikail Israfil Munkar wa Nakir Rakib Atid Jibril Mikail Israfil Izrail Munkar wa Nakir Rakib la ilaha kahiji Nabi Adam kadua Nabi Idris katilu Nabi Nuh kaopat Nabi Hud kalima Nabi Saleh kagenep Nabi Ibrahim ketujuh Nabi Lut kadalapan Nabi Ismail
Sembilan Nabi Ishaq, 10 Nabi Yakub, 11 Nabi Yusuf, 12 Nabi Ayub, 13 Nabi Syuaib, 14 Nabi Harun, 15 Nabi Musa, 16 Nabi Ilyasa, 17 Nabi Dzulkifli, 18 Nabi Daud, 19 Sulaiman, 20 Nabi Ilyas, 2 hiji Nabi Yunus, 22 Nabi Zakaria, 20 Nabi Yahya, 24 Nabi Isa, 25 Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moal ayat dari Nabi dugi kapoe, moal ayat dari Nabi dugi kapoe. Allahu 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 Allah Allahu Allah la ilaha. Jibril, Mikail, Israfil, Munkar wa Nakir, Rakib Atid. Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Munkar wa Nakir, Rakib